Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ya, berjumpa kembali di channelnya Kang Barok Official ya. Pada kesempatan kali ini saya meliput suasana pernikahan di Kampung Jatinunggal ya, Desa Lewigoong, Kecamatan Lewigoong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Ini pernikahan 1 Juli ya, awal bulan di tahun 2023 ini sahabat ya. Dan ini rombongan pengantin dari Kampung Sirnagali sahabat ya. Oke, seperti apa keseruannya? Simak terus video ini. Oke dari sang pangbagiana Kapulawargi Jember calon panganten pamuget. Alhamdulillah Bapak Ibu sadayana bingah amah wata suta bingah kagiri-giri bingah nuta aya papadana lugar cadas manggi emas mobok manggi higorobong aya jalan komunitas batu turun kesik naik jalan gede sasapuan itu purun idai laksananya pemaksada sakumah tadi parantos didugikeun Kang Adil parantos dipasrahkeun sinarang cacanakanana begitu kanggo tawis kaasih tilang katresna salah sawios barang cacandakan baris dipasrahkeun ke pengersana ingkang Ibu Tikang Adil yaitu Kak Ibu Julaiha simpuring mulem kanggo tiasa ngadegel sagadapan sinarang ingkang Ibu Natineng Aisyah yaitu Kak Ibu Wiwi Hawiyah kanggo tiasa linggih sagadapan di pelaminan kanggo masrahkeun salah sawios barang cacandakanana. Alhamdulillah Bapak Ibu sadayana saatosna ieu salah sawios barang cacandakan dipasrahkeun sumangga dihaturanan ka Bapak Ibu sadayana anu nyepeng barang cacandakan nepi seserahan kanggo tiasa dipasrahkeun ka kulawargina Jember ti calon panganten istri. Kalian gumaca bismillahirrahmanirrahim kalian ridho ugi kabingah ti kulawargi Jemberna calon panganten pamaget masrahkeun ieu salah sawiosna barang cacandakan ka kulawargina Jember calon panganten istri. Mugia ieu cacandakan sing janten bekal kanggo Aisyah sareng Diki kapayuna dina ngawawon sagara rumah tangga pikeun janten kulawargi anu sakinah mawaddah oge warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ditampi ku pangersana Ibu Wiwi Hawiyah sumangga dihaturanan kanggo sunatan api cipika-cipiki bersaliman hatur nuhun sakali ini dipoto atas cekap hatur nuhun sumangga dihaturanan wedding organizer sekali dia sumangga ke Bapak Ibu sadayana anu masih kena nyapang barang seserahan atanapi cacandakan kanggo tiasa dipasrahkeun wae ka kulawargi Jember calon panganten istri anu rupina katinggal ieu seueur pisan kang didinya cacandakan ana jigana ieu sakolobak ge moal cekal ya insyaallah ieu engke kanggo adiki sareng Neng Aisyah kapayuna dina bumina keusi sadayana ya kantun meureun kulkas mesin cuci kasur dan can katingali ya insyaallah engke dina prosesna ngawon segala rumah tangga bakalan kacumpunan amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu sadayana sagadapan deui saatosna ieu salah sawiosna sadayana cacandakan dimasrahkeun sagadapan deui urang sami-sami ninca kana acara inti nyata acara akad pernikahan. Namun satajana ieu urang sami-sami saksien heula prosesi pengamanan
nyata barang cacarakan ketinggalan aya bolu teras teh aya sandal aya mukena aya acuhnya di lebet di keluarna bukan mati usap bulu nanti usap dampal aya sadayana nepi ka bolu atau nepi ranginan manawinya dodol ge jigana aya tah khas Garut soalnya. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka Kang Diki oge kulawargi Jembar tangtos simkuring ngawakilan kulawargi Jembar di panganten calon panganten istri sakitu seueurna barang sasandakan ditampi pisan. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu sadayana sekedapani sumangga ieu lebet kana acara inti langsung wae urang baris ngomong sungkeun pemrosesi akad pernikahan. Kang Ade atau napi Kang Diki simpen ieu manggilna Kang Ade napi Kang Diki. Kang Diki niti wanci rumustari hingga mangsa lualui malati ligarna api campaka mangkat nadada kociak satembaran kociak ninggang ugana uga pakai tali asihna antawis deng Aisyah kali Kang Diki simpuring baris ngolong Kang Diki sumangga dihaturanan kanggo tiasa lingki di kursi akad pernikahan dibantos tim tiasa melalui di organisasi sumangga yang kenalan neda wiki kanu jantan ingkang Indo mugia anjeun aya dina kalancaran dina prosesi akad pernikahan amin dipeluk mamahna mangga ka bapakna di papan bapak mamahna dipeluk ibu bapakna disumpananganana ia mau bikin salah sawiasna buktos kanu jantan putra kanu jantan sepuh yang kanu widi mugia anjeun aya dina kabarokahan aya dina karidho amin ya Allah ya rabbal alamin. Senyum senyum. Ya man ya habibi habibi kamera boleh teh senyum habibi salam alaika habibi ya aunal qaribi salam alaika amnun wa salamun salam alaika dinukan islami salam alaika Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi. Alhamdulillah rupina calon pengantin istri para sumping di penggerena Kang Diki. Kang Diki aman para siap tinggal anu baris jantan istri antar bojo anjeun kapayuna siap tangan katilu kalian mengucap bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu semuanya bagus ditutup keprok heula alhamdulillah laras iya Kang Ade laras tepakeun tos pilih pakai tos tadi soalnya aya nu sebelah teh nya nu aya hajatan oge alhamdulillah sok adiki sampurkeun teteh namajeun sun kami janten calon panganten pameget sun pananganana alhamdulillah lagi ditahan lah sekedapan alhamdulillah katinggal bunga pisan ieu Kang Diki nya pangling pisan luar biasa ieu Neng Aisyah dibalut anu tangtos ieu ku vendor luar biasa ti Emma makeup artist sumaga bagara kanggo tiasa linggih di tempat cali kanggo parantos di Sayugiga ka Bapak tiasa ngalih yang paling payung Bapak ya ka Kang Ade sareng Kang Diki siap sumaga Kang Ade sareng Kang Diki sareng panganten sumaga dihaturanan teteh calik Kang Diki dipalihieun payuna Bapak Wali oke
Sumangga sareng Neng Aisyah kanggo tiasa linggih dipalihun gigir Neng Diki. Parantos sesuai Bapak? Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah Bapak Ibu sadayana calon pangantin pamegat parantos ayah dina mejakeun parantos di sarangan oge kulo janten calon pangantin istri manawi parantos siap ieu dina mas kawina kan mas kawina kanggo tiasa manawi disayogikeun dina meja akad salah saya simpulna. Alhamdulillah rupina para petugas acara petugas akad nikah parantos sangat tenang ngantosan Ibu Bapak pejabat kantor urusan agama Kecamatan Leuwigoong yaitu Bapak Ceng Muslim sumangga urang sami-sami nanggepkeun ieu prosesi akad pernikahan dikawitan kumaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an anu dina ayeuna baris didudikeun ku pangarsana sadherek. Permohonan maaf jika selama hidup Neng telah banyak melakukan kesalahan dan kehilapan, baik kata-kata Neng yang kurang berkenan ataupun perbuatan Neng yang tidak pantas Neng lakukan terhadap Mama dan Bapak. Ma, Pak, di hari ini, saat yang baik ini, Neng memohon izin, memohon restu untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan Neng yang bernama A.A. Diki bin Bapak Maman. Neng memohon doa dan restu Mama, Papa, dan keluarga. Semoga kehidupan rumah tangga Neng dan A.A. nanti dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ananda Diki, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada putri kandung saya yang bernama Aisyah dengan mas kawin perhiasan emas 16 gram ditambah uang Rp1.723.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aisyah binti Nurustana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Kama ya Allah malawani mu'taida wa bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Menjadi dijanjikan mangrupi emas 16 bersabar kepada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara hingga dalam kebersamaan.
bersyukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin hormat semuanya. Aturkan saya mohon kepada sana Bapak Cek Muslim selaku Bapak Pejabat Kepegawaian Agama Kecamatan Lubiko. Alhamdulillah para semantu prosesi akan terwujud di lawangan segala rumah tangga Arjuna Kapayuna. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hormat semuanya. Selanjutnya rasanya sakseni prosesi pemotretan. Atau istilahnya eta salah sawiosna sesi foto buku nikah. Rumah, oke, si jantan dijadikan ibu bapak anu soleh tersoleh di paparinan rezeki anu barokah oke berlimpah. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya semoga bersama sakseni ia prosesi pemotretan atau istilahnya eta foto buku nikah. Anu kampus dibantus kutim di Aksana Wedding Organizer. Oke, anu kampus diabadikan ia bersama sawisno vendor anu luar biasa ya. Sawisno vendor untuk tunggal eta aya inti PM fotografi luar biasa. Alhamdulillah, bersyukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Tahan, 1, 2. Alhamdulillah ia para suping berakakna Boleh bebas dong. ti Mantap Pak. Cap Rizky ya. Sip. 2 kilo. Masih, Luar 2. biasa. Oke, Masih. 1, 2. Bebas. 3. Oke. Luar biasa. Alamin. So, dia absen heula bilih aya anu kira. Teh Aisyah. Aya, ya, lengkap. Kang Atep, aya Kang Atep. Alhamdulillah. Kang Cepi. Kang Cepi aya. Sareng Kang Heri aya. Sareng Ibu Ai Pepi. Ya Ai Pepi alhamdulillah berarti lengkap ya. Ibu mungkin sakedik rada nyerong. Awakna rada nyerong tah. Saudara setiasa langkung rakep ke paling tengah sadayana. Pada sapi. Adik-adik, ingat, saya ini sudah senjata, sampaikan sok. Sok, rada ngerengket ke paling tengah. Saudara semangat. Luar biasa, ia memimpikan keluarga Jember nih, keluarga besar. Yang Kang Diki yang diserahkan ke raga-raga nanti Kang Diki. Alhamdulillah, dia dengan ayana tiasa nyaranya, tiasa nyaseni. Dia prosesi akan pernikahan, tapi tiasa nyaranya. Dia acara makasih. Siap, lihat kamera sini semua, lihat ke depan. Tinggal kamera ngapain saya? Siap, Biji. 1, 2, 3. Sekali lagi, Masih 1, tahan. 2, Biji, 2, 3. 3. Gaya Gaya bebas, 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 bebas 1, ya. 2, 3. Luar Suaranya tuh biasa. yang rame ah. Suaranya bilang ah semua 1, 2, 3. Luar biasa, terima kasih. Kakak-kakaknya ini merupakan dari
prosesi acara sawer panganten sekarang sahabat. Tradisi adat Sunda. Asal teteh langsung wae. Payungna nuju bisa bismillah. So, Bapak Ibu sadayana katingal ieu ku abdi. Di dieu artosna parantos aya. Siap. Di dieu teh aya artos 50 ribuan, 100 ribuan, 2 ribuan, nepi ka 500 perak aja aya. Ya, dina hadiahna ieu salah sawius contohna. Nah, jadi ka Bapak Ibu sadayana ke anu ngengingan artos aya nomoran, berarti eta Bapak Ibu sadayana bakalan nyandak barang berharga di dieu ya. Luar biasa oleh-oleh dugi ka di bumi ya. Ulah di kemana-mana. Ieu kade tah bikin. Ya. Siap. So, ya, ka Bapak Ibu sadayana anu kengingan poin anu aya nomoran teh nyandakna di palih payung di meja penerima tamu. Tuh tinggal ieu hadiahna tos dikarunan. Ya tinggal aya HP aya 10. Luar biasa. So, palih payung. Bapak Ibu sadayana merapat ka palih dia. Merapat. So, ka Bapak Ibu sadayana pilih ieu mah aya ti Bapak Ibu aya nu bade ngiring nyawer di selaturanna langsung wae ka dieu ka pelaminan. Manawi anu parantos mekel uang lembaranana nya oge parantos mekel uang recehan luar biasa tuh dikeresekan. So, pokokna mah langsung merapat ka palih payung Bapak Ibu sadayana simkuring kade ngemutan ke Bapak Ibu anu nyanak barang berharga nya hati-hati abang nyanak kurang kali kabali nya nu atos-atos ke paratos kali di dudunya kade atos-atos kate nangis. Oh ya, siap. Sok beli bade diaurkeun ka nuju emam ya. Anu nuju emam ya bade di jeda heula ngiring sawer akan kumaha lanjutkeun wae. Lanjutkeun wae nya. Ya karunya ieu kali. Aduh, parantos-kantosan tira tadi sarana bade ngiring sawer. Bapak Ibu, Bapak sareng Ibu akan teteh, Bapak Ibu akan teteh, ulah waka diaurkeun sadacan ke aba-aba ti abdi. Siap? Ieu aya saeutik salah sawiosna ieu kan tetapi amanah. Manawi Kang Ahmad tadi teh aya keneh Kang Ahmad. Di mana ya? Bani daya ieu simkuring baris aya saalit. Ya, iya salit lagi. Sok, Pi, fokus, Pi. Serang jalan. Ibu akan nikah, cincin asih laki rapi. Ayo no itu bangku asmana ilahi, ngawitan jalur janji, rahman rohim tipe amri, ngarang hidup rumah tangga, ringan amin ya robbal alamin. Mugi Gusti Bapak Ibu para siap. Hiji, dua, tiga.
asik masih kere, abu, asik, abu. Masih akhirnya Bapak Ibu nu pada nyawe. Stop. Lamun misalkan masih kene ditunda heula sampai kapan? Oke, urang baris pamer ka putra Mahesa Entertainment. Ya. Ke Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara, alhamdulillah proses keluar pengantin penonton Frengsi luar biasa partisipasi dia rojokan di keluar itu personal undangan. Begitu lama sampai langsung di prosesi pelepasan balon ke Palimpayu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sudah kali ke Palimpayu, prosesi pelepasan balon.